Alah, Kieu hujan madal gitu. heeh lah ieu mah deui hujan gede gerah. Lain teh abi rek curhat ieu mah. Karya tuh curhat mah tinggal curhat. Sia mun mere duit 100.000 teh, aku teu asa teu mahina naon ya. Mah mau mayar sekolah, mayar SPP, mending kota salah lieur segala sorangan teh. Sorangan ieu na itu urang ngatur-ngaturna nu mere kur sakikituna gitu. Makanya pogo heeh duit 100.000 teh nama eueuh naonan. Leheungnya lamunnya. Alah aing teu rabieu. Ye, leheungnya lamun ayeuna 100.000 teh bari jeung ngarti kana kabutuhan. 100.000 teh bari jeung dipenta deui, bari jeung ayeuna teh dibikeun teh dipenta. Ayeuna teh dipenta teh kieu nyebutkeunna cenah. Beak ayeuna sapoe teh nyebutkeunna ngajar teh urang teh bisa ngatur duit. Geus pugu awewe mah lieur otakna teh buat-buat. Sarua wae geus pugu 100.000 teh ye. Eueuh artina keur zaman ayeuna mah. Meuli jengkol wae geus 30.000. Ayeuna meuli hayam 28.000. Can meuli sambeleun, can meuli minyak teu mah duit 100.000 teh. Komo jeung bari jeung dipenta deui ayeuna udud cenah. Udud dibere 50.000 mung. Hayangna leuwih ti sakitu. 100.000 rek dibagi deui ku duaan. Lieur, pamajikan teh ngaturna teh sarua lieur. Pan abi teh curhat lieur 100.000 ka beuki ngali lieur ieu teh deui. Pan bieu ngomong cenah duit 100.000 awa artina geus puguh awa artina cek urang oge. Ayeuna mere 100.000 hayang dibagi dua jiga nu lieur atuh. Ayeuna cek paribasana. Pamajikan mah 50.000 bisa jadi nanahaon, salaki 50.000 udah dihungkul. Cik atuh malikirnya kunaon hidupna teh? Kunaon tinggal di emosian kieu teh. Emosi ya teh pan abi. Pan abi emosi geus puguh. Puguh abi teh anak kitu. Puguh abi teh yang curhat. Encan oge curhat karek mimiti hungkul ka geus disembrot di emosian kieu kumaha ieu teh? Kapan kitu Lin? Nah gitu. Heuh, geus atuh akur sarua kitu mah. Naon deui ngaganggu wae sebenarnya curhat naon kitu ge urang mah geus pinter. Kudu disebutkeun kitu mah. Geus puguh encan curhat teh karek dimimitian ka geus dipotong curhatna ge geus sarua jeung aing nu kitu eta mah. Teu jadi curhatna geus barina ge urang mah geus jadi poho deui geus pinter urang mah urusan nu kitu mah. Poho deui biar rek ngomong naon deui barina oge. Lain hujan satara ranggungnya. Hujan satara ranggung gede henteu leutik henteu taranggung sakieu teh. Lamun hujan keur kieu alus ngahayal. Hayal naon? Urang mah hayang beunghar euy. Sarua atuh sanu mung beunghar. Ge sisi. Didinya lamun aya lalaki geus kolot tapi beunghar. Erek milih nu mana eujeung lalaki anu kasep tapi ngajedog. Berarti teu usaha anu kasep teh. Henteu ngajedog we mau kondo. Mending keneh anu kolot tapi beunghar ke oge bakal ieu anu kolot mah. Uyuhan. Hayang nu kolot tapi beunghar. Uyuhan. Kan jang urang ke ieu na warisana. Kumaha lamun didinya paeh ti heula? Heuh nya rugi ari kitu mah. Nya didinya karacunan peju kadaluarsa. Alusan kumaha atuh daripada nu kasep mah kondo. Yeun. Teu kudu neangan nu kasep, teu kudu neangan nu kolot, neangan mah anu daek usaha, anu daek gadag. Teu kudu dideula duitna, percuma loba duit oge lamun ngajejak ka urang mah. Ge teh ngomong teh kieu cenah. Sia tanpa aing bisa naon? Erek daek di kitu-kitu. No. Heuh atuh. Ayeuna sesuan hayang anu kolot, aing pek teh karacunan peju kadaluarsa. Ayeuna komo jeung nu daek usaha. Sarua alus sih daek usaha. Nincak sarua tuh. Oh, aya nincak hulu. Nu daek usaha, daek berproses babarengan. Tah anu kitu nu neangan mah. Percuma ayeuna nu geus loba duitna. Dilidak deh. Kudu dibukanya kumaha mukana ieu teh. Para rebuh. Itu diputer atuh. Hah? Kebul dong. Nah, kudu make ieu sih kana teh. Anggar hararese kene. Poho ieu teh aya tutupna eta. Poho. Ieu abi poho teh. Kumaha mukana? Ya, kitu heula. Enak tah. Teruskeun. Terus ya lucut, ya nyurucut. Tapi itu dibuka, Lin. Hah? Eta pepentilna, aduh. Ya dibuka heula sedikit. Oh, Kayak kudu ku peso gede sih. anjing. Naon atuh mikir naon? Naon? Naon ieu? Geus eka mana deui we, hayo we. Pulang anting. Eka mana mama kantong ek balanja deui didinya kakarek ka kamari ti pasar Banjaran. Geus ek balanja naon deui? Ya hirup teh kudu hemat jadi awewe mah kudu bisa neuneun. Naon alanya? He.
tong ulah sok boros jadi awewe mah kudu bisa neuneun. Aya anu barang misalkan rada ruksak, omean bisa kere di omean mah. Lain saga, aduh aing mah yeuh pamajikan jeung hirup teh tong boros-boros teuing. Oh, tak kaingetan. Abi terek ngabikin heula mie tapi teh bocor si Ate, poho deui ya. Pizza nu kieu mah geus butut kieu rek naon di omean. Ha itu apa kudu hemat. Kudu hemat Geus butut ieu mah balangkeun rek naon. Kieu di omean geus geheng kieu dipake ngaca oge moal kadeuleu ieu mah. Erek ditamal tadi da Geus saeutik. rangsak ieu mah butut, ieu mah babetkeun rek naon. Da ieu kur saeutik kur Menghalangi pemandangan garila. saeutik mie Iya, ayo sungguh. dikekut wae. Ampun teuing. Leuwih jeung Ai tadi kudu hemat. juk init meuli. Garila nu kieu mah babetkeun kemana nu kieu patut di ieu jeung Ha itu mie saeutik lo eta teh. heeh eta teh teu guna geus teu guna eta mah butut. Tinggal ku eta ku solasina Tujuh drop. bisi engke dicarekan erek nih nyumilin. Heeh bae ku ieu urang ieu heula Butut balangkeun kitu mah butut tinggalin. Pun kudu sareng teh. Kitu teh. Masuk atuh pangmeulikeun atuh. Hayu kurang pamalikeun. Masuk traktir. Kira paling 35.000 kemana pas sabanyaran? Ayo atuh. Sok kuru. Cidaknya. Marana sih? Ieu. Naon? Hadi heula. Lapar rek nyela nog. Oke heula, cing heula. Sok. Ke Rek Bang. naon? Pang masakeun diuk heula. Erek curhat sika jeung ka mana? Ka itu ulah ngaturkeun budak curhat Sok naon. dan waya nah. Ngulang geus lah. Moal cicing heula, moal nyarekan moal. Ieu. Kunaonnya tetangga urang? Si eta ngan meuli mobil, meuli motor, isukna teh meuli deui imah. Asa alus-alus teuing milikna teh ngan heueuh kitu. Asa panas urang teh lila-lila mana pun oge. Ye, ulah panas ku tatangga. Urang teh mending keneh batur meuli anu nya urang mudah-mudahan kabeuli. Ulah panas, ulah dipelong. Ye, tadi pelongku mah ada kadeuleuh hareupeun beungeut atuh. Aing ge Ini ieu masuk apa le. naon didinya pamenangkeun maksudna. Lain ulah ditingali batur meuli naon teh urang teh biasa we. Katingali, lain ulah ditingali atuh. Besok naon teh urang teh boga panon, mah nya urang teh kudu peureum kieu ari hareupeun manehanana kaciri eta teh. Nah, kitu urang teh asa ai milik urang meuli sakieu-kieu teuing, ai milik batur nya asa bebelendagan urang teh. Ye, jelema mah da kadang dihanap, kadang di luhur urang teh anguran. Nah, atuh urang dihandap wae. Aing keur kumaha aing euy. Sok. Nah, abdi dihandap wae. Kela ulah mah kakek pangmasakeun bener asina beli pangmasakeun. Nah, urang ayo hirup urang nah bet dihandap wae ai batur meuli di luhur wae atuh. Tong sagala titingalian kembali. Katingat. Ih, dialungkeun geura ieu. Tong sagala ditinggal. Adeuleuh atuh dihareupeun beungeut eta teh. Heuh terus urang kudu kumaha? Urang teh kudu kumaha? Nah, air kurang gitu asa batur asa bebelandagan aya urang meni asa semol kieu tuh. Teu apa atuh? Heula can anggeus. Cek aobi eta tatangga urang eta ka bebelandagan kitu cek urang ulah kitu da urang teh nya angger saeutikna. Nah, sia teh jadi timbul siri ka urangna teh. Ka mana? Ye, bawa eta. Anggeus Ya Allah, Robi eta teh bawa menang nganyuk menang naon teu apal pan kitu teh tong sok sirik gua batu Moal maksa. mungkin nanya nganjuk jelema teh hayo we nganjuk terus-terusan dibere da mal. Ih, kaburnya batur teh can tamat sok angger da yo bigus sabaran jeung pamajikanana.